Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pambebrahmana. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya di Sunda di mana bae ayeuna utamina kanggo ka wargi-wargi baraya-baraya nu ngagaluhan hanca carita si Kancil ti Pakidulan nya ayeuna bagian anu ka 13na. Sakumaha kantos diteratas ieu naskah carita dina bagian anu ka 12na. Pendaran Mang Dedi kepegatuan Cijina mangsana bedarkeun lalampahan ati surasa kali incuna nu katelajang topan harita teh geus magih petempatin anu kacidahadena nya. Antaran jang topan jeung akina teh hirupna nuju aya dina katalangsara nya. Kumaha atuh lajengan ari carita langkung pos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Gayaan alam isu-isu di hiji patempatan. Manu krecet di sarada patembalan jeung pada baturna mapaesan kaayaan alam harita breh atuh aya hiji kolot anu keur limpang di lebak lila kulila terus nanjak muruh anu datar oreng si mana horeng aki surasa anu harita atuh tas meunang atawa manggih sirah cai muruh ka incuna. Malahan mah atuh harita teh mambawa beuti gadung sok eta beuti gadung teh ditunda geus kitu madar mirun seuneu jegur hurung gadung atuh dibeuleung bari jeung diparancahan sabisa-bisa menta kana maha kawasa supaya eta gadung teh ngeunah kawas hui boled ulah mata keweureu ari jang topan bungaheun nenjo akina meuleum gadung teh. Beuteung nak lapar ku kerubukan deui pok nanya ka akina. Boleh naon eta buluan aki? Ish, lain boleh kasep ieu mah gajung. Naon gajung teh? Uyuh. Nu kieu gajung teh hui leuweung. Arina ge cucukan tuh jadina ge di gunung tuh. Arina ge ngaguyun. Cek aki surasa. Nunjuk ka pasir leutik anu taringgu loba batuan pasalang jeung ari-arian gadung anu ngaguyun jang topan atuh ngalieuk tarangna kerangkerung poe eta tambah deui kanyahona wawuh jeung nu ngaran gadung. Eta teh gadung raos gadung teh aki atawa Nya moga-moga we nya sing leuwih ngeunah bacan roti nu eueuh nu madak kudu wayahna ayeuna mah asep nya kadaharan eta ulah kapanggih bae ulah menta anu eueuh ayeuna mah kakinya aki tuh apaan dia tara naon wae abdi mah geningan kamari daek madahar belum campo nah tutung aja koroyo we tembak eta budak estuning pikawatirin akina atuh jep we teu ngomong deui da hati leutikna mah henteu tega tapi kumaha aduda kaayaan batan sakitu seuneu ngagudu geruhakna geus ruhai
Belum gadung geus tutung sabelah ku si Aki Surasa dibulak-balik nya anu akhirna gadung teh asak we. Terus ditiiskeun Jang Topan mah menenggeus ku meta pe hayang gara-gara amreunan ngadahar gadung. Sadengkeun Aki Surasa rada cangcaya sok sieun aya racunan atawa aya racunan keneh bisi jang jawokanana henteu teurak. Kawan tugas mang tahun-tahun tara digunakeun terang ngadahar nu kararitu. Malaha mada boga minantu teh ka mandor besar anu ngarareunah hungkul kadaharan teh. Ya Gusti, moge Gusti ngajabah kana doa abdi. Cek hate Aki Surasa jumerit kanu maha kawasa nyiptakeun alam anu nyiptakeun alam dunia jeung pangisina. Aki Surasa yakin sakur-sakur nu aya di dunia benang pakieun memang menang pakieun manusia. Dahareun manusia menang nyayagikeun anu maha kawasa. Sanggeus kitu terus atuh mikeun belum gadung ka Jang Topan dihuapkeun camuil budak teh hari camuil larlak diteuleui. Budak teh meuni kumetap we da kacida lapareunana teh. Aki Surasa ge ngadahar bari jeung teu kendat-kendat ngadoa sajeroning hate supaya paniatan diijabah sapaneja dikabul ku Maha Kaagung. Sajeroning ngada barang dahar teh sanyana mah loba kahariwang. Tapi nya kitu atuh geus kersani anu maha kawasa. Gadung anu geus kawantar mata kureut teh harita mah ngeunah alabatan huy kamayung. Munikeun kang ngeprul semu amis. Jang Topan ge atuh cecelebekan, Aki Surasa cacamuilan henteu paham. Henteu pait, malahan mah make seungit sagala rupa. Nepikeun ka beak kabeh. Beuteung sepuh lapar sirna Jang Topan ngareret ka anak anjing anu cumagu berjeng kutap ketap hayangeun meureun. Lung atuh cangkangna dialungkeun terus dipulung ku eta anjing leutik terus dihakan. Itu geuning anjing ge beukion Cenah cek Jang Topan harita. dina kaya anak parmayang kasep nanaon di asangeuna homo anjing para wagah garawagahan pisan pek daguan di dinya cunya tuh aya kuda aya anak anjing aya batur ulin tuh. Aki kada kamana? Aki mah rek digawe rek jeun caung keur cicing urang tuh. Kabenaran loba awi di dieu tuh. Loba kai malah keur haceupna oge. Eurih jeung kirai aya di dieu mah tuh. Cek Aki Surasa beri cengkat. Sarepet atuh ngalugas bedog. Arek ngalaan dahan pisaungeun meureunan. Ari Jang Topan mah dayak we harita teh nyarane kena tangkakai. Ari gegereunana anak anjing ngalenotan we. Sedengkeun sakadang kuda bager. Geus terisi ngurus. Hidang sorangan kawas anu bela satya tumutur kanu jadi dunungan. Ari harita Aki Surasa digawe satengah polah. Ngalaan bahan-bahan keur bisaungeun. Milihan kai-kai anu kawilang alus, kuat, kolot jeung merenah. Gedak-gedok sorangan we teu nulih kana kacape. Lamun alam meujeunna sareupna bahan-bahan geus numpuk harita. Tapi enca diadegeun. Aki Surasa bingung nya kapaksa we keur saheulaan mah nyieun sasaungan. Ari hateupna kudang daunan. Kasubri para wargi, urang jojo ringkesna ieu carita. Di mumunggang pasir bentang, aya saung anegleng. Potonganana potongan julang ngapak. Ari hateupna kirai campur jeung eurih. Ari tihangna kai golonongan bilikna awi. Pakarangan dega di pager. Kudahan-dahan kai segede-gede leungeun.
Ari pipireun saung atuh aya istal. Kudana sehat jeung woweg. Di buruan atuh aya budak lalaki lumpatan ulin jeung anak anjing. Anak anjing teh lintuh menikeun kabuteter. Kasubri para wargi Aki Surasa kiwari geus merenah cicing didinya. Matuh di mumunggang pasir bentang. Nyaung-nyaung sesoranganan kadua incu. Jauh ka lemur anggang ka desa. Teu aya nu nyaho eueuh anu nyangka. Da memang jauh ka ditu jeung jauh ka dieu. Kasubri para wargi kocap ning ieu carita dina hiji poe. Aki Surasa nyalukan Kajang Topan anu beuki dieu teh beuki gede we. Awakna mah leutik tapi cangker lantaran kadaharanana loba anu langsung ti alam. Kajaning bebeutian, bubuahan, pupucukan atawa humut jeung bongborosan arang langka ngadaharan sangu. Da eueuh beulieun, eueuh pentaeun jauh. Kata tangga. Pada naon Aki? Cek Jang Topan beri jeung ngaladenan. Muntang kana anu tuur akina anu keresila. Manehna atuh hari teu bangunnya pisan ka akinya kitu deui akina. Ya kasep. Ulah ulin jauh teuing. Bisi aya sato galak. Mana ari si kalong ku Aki? Dekat cempot dekat ciri. Aki Surasa nanyakeun si kalong. Oreng si manaha oreng si kalong teh ngaran eta anjing anu rupana hideung. Jeung matana sungkurung bolotot. Aya di pipir. Nah syukur. Ijab boga batur uling enak kieu ujang kasep. Aki teh rek ngajak moro ka hijab. Tapi samemehna Aki teh rek mamatahan heula. Mun keur moro omat ulah jauh ti Aki. Nya, upamanya we aya sato galak, ulah gugup sim deukeut ka Aki. Jeung kade ulah loba tatanya, ulah loba omong. Mun teu perlu pisan mah. Tah kitu kasep. Ngarti teu? Ngarti Ki. Yuk kurang indit ayeuna. Atuh miang dek ngajugjug kaliweung rek moro mencek cenah atawa naon we anu beunang. Geus biasa Aki Surasa teh sok moro lantaran butuh daging keur dahareun. Ari kulitna sok dijienan paparabotan kayaning bengker sirah, calana, baju kutung jeung alat-alat sejena. Ai tandukna dipake papae saung. Dincak alam sorena Aki Surasa mulang. Ngagiringkeun incu bari jeung mamangul mencek menang mencit. Datang ka imah terus dijaga. Harita teh dikerekeun supaya awet. Jang Topan mantuan sabisa-bisa. Kitu jeung kitu we kaayaan Aki Surasa jeung incuna nu katelah Jang Topan. Erupna duaan we ukur di baturan ku anjing jeung kuda. Ari Jang Topan sanggeus rada gede mimiti diwarah ngaji, diwarah salat, malahan mah kana ilmu bela diri oge teu tinggalin. Sabab kawilang penting pikeun ngajaga dirina. Jaga di akhir lamun geus dewasa pisan. Beurang deui alam teh peuting deui gonta-ganti. Mangsa teh henteu karasa bakatku betah cicing di alam dunya. Beak poe datang minggu, tutup minggu datang bulan, parat bulan tepung jeung taun.
nambahan bilangan mangsa, numbu-numbu hitungan waktu, ngereyeuh, nyerelek, ngarayap, nyegetan umur manusia. Bekelila beki pondok, da anu nambahan mah bilangan nana wungkul, mangsa anu geus kasorang. Tacaturkeun Jang Topan geus biasa hirup di leuweung. Babarengan jeung kuda katut anjing anu ngaranna si Kalong teh diasuh ku Aki Surasa anu geus buleud keyakinan anu geus gilig pikir deuk namplokeun naon rupa ilmu panamujam pamake anu aya ka dirina Jang Topan nu jadi incu. Paniatan Aki Surasa dikobul ku nu kawasa. Jang Topan sehat waluya montok moronton teu kaganggu kasehatanana, malahan maas leuwih cangker jeung kesit lantaran dilatih ku alam anu bersih keneh. Boh hawana boh lingkunganana keur maeukeur kaibunan unggal isu kahujanan geus biasa ngajadikeun awakna cangker kuat teu elehan. Ari umurna kira-kira geus nincak kana umur 14 tahun Topan teh. Tapi sepirna geus katenju barijil. Awak besi buukna galing muntang, panon bersih beungeut buleud ngalaka bapa. Kocap ning dina hiji mangsa, Aki Surasa anu geus beuki kolot nyalukan ka incuna. Topan, kadio, Kang Aki. Torodo Jang Topan nyampeurkeun dek yuk meunikeun kang ngacemprak mangkok hareupeun akina. Geus salat asar acan parantos. Syukur aing geus mah ade ulah sok ngalaworakeun kana salat. Sing apa kana waktu sing rancing geus dina ngalakonannya nya. Sabab salat teh ulah ngan ukur daek tapi kudu jeung eusina jeung salipatinya. Dengekeun kasep salat anu hade dina awal waktuna, laksanakeun kalawan husu tur tak ikhlas karana Allah. Omat ulah salat karana dititah ku Aki, tapi kudu geus boga kayakinan yen ngajalankeun salat teh semata-mata ngajalankeun parentah Allah. Cek Aki Surasa telat-lat mamatahan kanu jadi incu taya beurang taya peuting estuning padet ku rupa-rupaning nasehat. Samahan kahartos pisan Aki. Insyaallah abdi bade ngajalankeun sadaya piwejang ti Aki. Cek Jang Topan harita. Ya aing kieu kasep jalu. Tapi ka ieu poe teh nepikeun ka poe ieu teh jejeg 10 tahun urang duaan aya di ieu tempat. Nu katelah teh Pasir Bentang, tempat pamatuhan urang duaan. Salila di ieu tempat Aki teh geus masrahkeun kanyaho Aki. Boh lahirna, boh batina, boh ilmu moro, ilmu ibadah jeung sajabana. Asana geus teu aya deui nu nyesa Aki teh. Geus kirab totopong ceuk paribasa teh mah. Tapi Aki teh, ilmu Aki teh saeutik kasep. Jangan tepi kadinya kemampuan Aki mah. Aki mah lain jawara. Aki lain jagoan. Aki lain purah ngalalanya kasabah negeri. Nu mata kasep ilmu Aki saeutik. Ngan muga-muga ilmu anu saeutik eta sing jadi dadasar anu hade. Pikeun nyaangan jalan anu baris di sorang ku hidup mangke kahareup. Samaha nampi Aki. Tah, ayeuna Aki rek nanya.
nyaha betah acawan teu cicing di dieu salawasna. Ceuk Aki Surasa. Panon melong kana beungeut nu jadi incuna. Muji hayang nyaho usiding batin nu jadi incu. Betah nama betah Aki. Nanging lami ku lami mah atuh bet asa nunggelis sirup teh. Margi abdi sering mendakan manuk seueur baturna. Bagong sareng mencak aya anakna, aya indungna, aya bapana, tangtosna oge seueur dulur-dulurna. Tapi nah atuh ari abdi bet ukur duaan katilu kuda kaopat anjing. Ari urang teu gaduh dulur, saha ari bapa abdi, saha ari indung abdi ki. Ku hoyong tepang, ku hoyong penak. Itu cek Jang Topan. Ngomongna atuh ngageuri, bangun anu nganaha-naha kakina. Bete ditepungkeun jeung nu jadi kolotna. Barang ngadangu kitu Aki Surasa menik ngareret nyeredet hatena teh. Peulih asa digerihan ku hinis, nalangsa kabinda-binda ujug-ujug brai lambaran nalakon anu geus lila kaliwat narembongan deui. Kajadian-kajadian anu geus lumangsung kacida metak sedihna. Harita mah ngalangkang dina kongkolak panon, kasuat-suat ku omongan nu jadi incu. Kasep, Topan. Incu Aki bener, eta omongan hidup dia bener pisan. Sabab manusia mah eueuh nu bijil tina belah batu. Syakur anu kumelendang di alam rame ieu aya sabab musababna, aya nu jadi cukang lantaranana nyatana indung jeung bapa. Cuk Aki Surasa. Najan manahna nalangsa tapi ari ngomong ka incuna mah teriuk-riuk. Malah asa aya jalan pikeun nerapkeun luang kanu jadi incu. Mohon ku abdi oge karaos pisan Aki. Yan hirup nonggelis teh atuh teu raos. Ku ayana ieu abdi jadi sok mikiran maneh. Timbul rupi-rupi ning pananya. Nah di mana asal manusia? Cek Jang Topan. Dasar budak calakan pikiranana tepi kalebah dinya. Berai hate Aki Surasa caang deui. Kasusah jeung kasedih nu tadi sirna sapada harita. Malahan mah jadi bungah. Sabab naon sabab pikiran Jang Topan motekar, mencar, make daek mikiran asal manusia. Ieu hiji ciri yen Jang Topan baris jadi jalma guna. Sabab geus daek mikiran diri, maca awak ngukur tantungan. Ngadenge kitu pok atuh harita Aki Surasa. Bangsa temenan kasep incu Aki. Benar pisan, alus pisan. Memang manusia teh kudu kitu, kudu ngagunakeun akal jeung pikiran. Pikeun naon, pikeun maca ieu alam, ngaji diri, maca awak, ngukur kudur jeung nimbang-nimbang badan. Sabab naon, sabab manusia teh dipujulkeun ku Allah. Dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu sedena. Nu jadi ukuran punjul jeung leuwihna nyatana ku ayana dibere akal jeung pikiran-pikiran. Tah, akal jeung pikiran eta kasep kudu digunakeun ku urang pikeun maca naon nu aya dina ieu dunya. Baca alam jeung isina, baca diri luar jerona. Di mana asal urang, aya di mana ayeuna urang jeung bakal ka mana engke. Tah. Ari hidup geus mikiran eta teh alus. Alus pisan, Aki mah satuju. Sabab Aki ge hayang ngudag ilmu tepikeun ka dinya. Kan hanya kal Aki mah kasep baheula teh teu ngaji, teu masantren ukur kitu sakadarna wungkul. Ukur eta mah nolong teuing.
Jadi wayahna cu aki moal bisa nurunkeun ilmu eta heuda di aki ge henteu nyampak atulin aki korek tah du masyarakat eta jung teangan kanulian cuk-cuk guru anu linuhung teangan ajengan anu jembar luangna sungsi para kiai jeung santri nu ilmuna geus mahi jawab sakabeh naon rupa pananya anu ngancik dina hate hidap kasep jeung Aki Surasa muni panjang lebar atuh ngagelenut teh ngomong jeung incuna ngadenge kitu atuh jang topan teh muni ngahuleng manehna bingung jeung seunggah nya ka mana atuh neanganana da manehna mah kurung batok tisa inget anu kapanggih teu ukur kitu rupa-rupaning sasatoan di leuweung pasir-pasir weh nulung kawin balumbang weh anu gudawang jungkrang jeung pareang anu tarahal can kungsi nyaho atuh ka kota ge can nyungsi can nyaho can apa ka padesaan malah asa seunggah we rek tepung jeung manusa teh da eta pagari botak ting cicing di lemur atawa di leuweung unggal poe teh ukur jeung akina saluwihna ti eta teh sasatuan we anu hirup di pileuweungan malah geus teu inggis tepung jeung bagong teu paur tepung jeung maung teu seunggah tepang jeung oray moal kagok amprok jeung bagong komo bangsa monyet surili jeung lutung mah eta anu pangmindengna nya kasep kalah ngahuleng kadah ka mana milarianana atuh ki abdi mah seungah ari jadi jelema komo kasebutna bodak ngora ulah sok ngeplek jawer ngajar jangjang ulah komeo dipacok ulah moro memeh nanggung ulah mopo gitu maksudnya eta teh goreng kacida sabab lamun diupamakeun anu rek miang ka medan perang teh mah eta teh geus eleh anu kahiji datangna ka medan perang kali anjurna we jadi kasep budak ngora mah kudu tenang ludeng gede wawanen kudu ngagedur semangat kudu loba kapanasaran kudu lapar ku ilmu kudu daek tatanya jeung kudu daek guru cileuh kentel pejit ulah waka mikiran beratnya pikiran mah manfaatna jeung hidup teh yeuh kudu ingat ilmu teh pikeun manusia mah kacida pisan pentingna sabab ilmu mah moal berat mamawa cara murag di jalan cara aya anu maling cara aya anu ngarugikeun kali kumaha makenya we ilmu teh matak nyaangan kana hate ilmu teh matak ngaburatkeun ilmu teh teu matak ilmu teh yakin matak nyalametkeun ngan ilmuna anu kudu neangan teh anu suci nu dipikarido ku Allah prak neangan ilmu anu kitu diniatan kalanya Allah sabab neangan ilmu hukumna wajib ari ilmu teh datangna teh tinu di mana wae anu kolot ti budak ti mamanya geus sarua wae mun urang ngalap ilmu pangabisa mun hayang pinter sagalanya ulah sok tampikan ulah sok pilih bulu sakumaha cek katerangan ilikan naon anu diomongkeun jeung ulah ngilikan saha anu ngomongna tah sok pek lenyepan eta terus amalkeun cek Aki Surasa terus-terusan atuh mamagahan ka incuna supaya bener-bener segut dina nyiar ilmu ngaguar pangabisa anu jalana ti papadaning manusa atawa
tina misil-misil anu dipintonkeun ku Allah di jagat raya ieu. Samohan kahartos anak aki. Nanging Wanci nyapi mangsa nyekapan para pemirsa rupina bayi ieu carita cagurang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mangde dibari naraskeun carita dina bagian anu ka-14. Hatur nuhun lo kumarupi perhatosan anu bingkantun kasareana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.